ini teh. Cek Kumaha? maneh. Kumaha? Enak zaman ayeuna enak zaman baheula cek hirup. Zaman ayeuna jeung yang ayeuna. Jeung zaman baheula. Oh, nya atuh enak jeneh zaman ayeuna, Yus. Alasanana naon? Alasanana contohnya. Heeh. Ayeuna jalan karancah geus di hot mic-nya. Geus Oh. ngareunah jalan teh. Buktina Oh. pembangunan eta. Nya. Ka daerah-daerah anu terpencil ayeuna geus dibangun. Heeh. Ya, jalan tol. Ka daerah-daerah anu jolok geus lalempeng ayeuna jalan geus ngareunah. Jalan tol sa teh keur lalaki. Heueuh eta jalan tol. Heeh. Lamun keur awewe Jalan til. contoh deui ya. Heeh. Ayeuna bantuan-bantuannya Heeh. rasa ke urang ya. Jalan til. Lain. Bantuan BLT tah contohna ayeuna aya. Naon aya BLT? Singkatan teh BLT teh. Naon artina? Singkatan tina model SD ya. Heeh. SD singkatan sekolah dasar SD nya. BLT? BLT kan sarua singkatan kene. Artina naon kumaha? Ih, singkatan geus model SMP cik urang euna. Sekolah menengah pertama. BLT, ieu mah BLT. Sarua eta ge singkatan. Heuh singkatan tina naon? Ih, cik urang ieu contohna singkatan tina KUD. Heeh. Koperasi Unit Desa. Ari BLT? Teu ngarti BLT singkatan BLT. Henteu apaan heuh aing. Eta teh singkatan tina ngaran panjang disurentetkeun. Wah, siapa ngomong we capetang. Cing kumaha tuh? Apal mah harteu. Apal dibere wong kudu mah cek aing oge ngeunahna zaman baheula. Ngeunahna Baheula mah teu kudu barang penta, teu kudu nungguan dibere. terus Tinggal menta, hayang dahar kari menta baheula mah. Hayang duit kari menta. menta ka saha, Yus? Ya ka bapak aing. Bah, Pan aya nu mah aing nu beak dipenta. ku anak. Heeh. Cek urang mah enak tahun 45. Dulu eta. Kumaha apal we tahun 45? Oh, ye. Naon maksud maneh ngeunah tahun 45? Ngeunahna kumaha nya, ngeunahna kieu. Teu kudu mikiran macul. Teu kudu buburu. Terus? Jadi enaknya tahun 45 baheula. Nah, Atuh da urang mah acan aya. can hirup. Betul.